Meresan baju nu teu beres-beres, tuluy nyieun sangu goreng keur sarapan, beurangna nyieun sop jeli. Kela ece meuni loba keneh pigawean ieu di imahnya meresan baju teu beres-beres tibalik mudik keneh geus sabaraha episode nyeuseum we pokona macan ditilepan. Tong loba pikiran ayeuna urang sian heula beuteung. Rek nyieun sangu goreng kabeneran loba sangu poe ieu teh besti kot kadua Magicom. Pan kamari teh aya alo nganjang kabeneran urang teh nyanguna loba besti jadi loba sesa sangu kitu. Urang gorengkeun cekeng teh daripada kaburu bau da dina Magicom mah geuningan sok bau besti beda jeung dinteuneun di luar. Rek di dahar jeung deungeunna teu ngeunah sangunana teh semu koneng geuningan tina Magicom mah. Teuing Magicomna nu geus butut ieu teh pokona mah lamun rada lila saeutik geus we sok koneng sok bau. Geus lila Magicomna jiga nama besti ieu teh geus mang tahun-tahun. Kela urang meresan heula balanyaan tadi teh balik ti pasar besti. Bulak beuli biasa we sayur mayur paya aya sabaraha poeeun cekeng teh ngarah teu kot bulak balik teuing ka pasar. Urang teu neunan heula besti kot geus kararosong tinggal ieu teh dina kulkas teh. Balik mudik teh hawana teh sok segala hoream kitu erek nyetok dahareun hoream rek masak hoream. Lamun teu raskeun inget barudak kudu dahar mah di imah da urang teh hoream hayangna teh ngagoler sare we. Nanda geuning budak mah gogorowokan hayang dahar tugas keluntang kulinting geuningan ka dapur. Meuli hayam tadi teh besti hargana teh masih keneh mahal geuningan. Heula beberes mangke urang tuluykeun ayeuna mah urang dahar heula geus gegerowan ti tadi ieu sangu goreng geus asak. Sok teu geunah geuningan sangu goreng mah lamun geus rada tiis teh sok garing hanyir deui. Tah sarapan beres ayeuna rek nyieun sop jeli besti. Mun percaya ieu wacana rek nyieun sop jeli ti bulan puasa keneh besti can kaburu. Ieu ge pedah we cuaca rada panas kitu jeung eueuh gawe. Jol seak hayang nu seger-seger cekeng teh asa boga nutrijel urang jieun heula sop jeli tu tingali kumaheun mah teu eureun-eureun besti. Budak nu gede kudu dikukuprak wae meresan kasur oge tingali. Heuh da sabenerna mah lain eueuh gawe geus puguh pigawean mah geus ngalalantri ieu teh komo tilepaneun mah geus sababaraha episode cekeng oge. Can dipigawe pisan ku urang teh pangpangna mah dina lomarina murah sut keneh. Wacana mah rek ngabongkar lomari ieu teh nu teu kapararakena cekeng teh rek dikeresekan rek dikaluarkeun ngarah teu kot pajejel teuing. Matak rek titilep baju teh kudu purun heula ngabongkar lomari kakarek meureunan daek titilep. Tak kalah kot geus ngagulung sakamar si baju teh. Teuing bawaanana teh horeamna. Padahal mun geus ngagulung kitu mah jadina teh malah tambah ripuh kudu disetrikaan. Tong fokus eta salaki urang keur nyeuseuh besti. Tuh tingali ieu mah geus moal balik da kudu disetrika moal bisa ditilepan nya. Kalaka teu hayang aing mah mending keneh sare we dina luhureunana ieu mah. Budak nu gede nyeungseurikeun si ibu nanaonan cenah dipigawe henteu kalaka disarean. Sok atuh cekeng teh bantuan kalaka gogoleran wae nyoho HP. Budak lalaki mah meni hese ka arah gaweanana teh kudu dititah wae teu dititah mah cicing we ngajentul. Geus urang nuluykeun heula nyieun sop jeli ieu geus kacipta-cipta ti bulan puasa keneh. Tadi teh jelina teh aya 4 rupa rasa melon, rasa cincau, rasa mangga jeung nu hiji deui mah teuing naon warnana teh biru da blueberry teuing naon lah pokona mah. Dipotong kotak-kotak ku urang teh sesuai ka hayang we motong namanya besti. Gebruk-gebrukeun we hijikeun geus kitu mah tuh tingali jadi loba samangkok badam. Tamahan we ku nog bangkong ngarah rada seger kitu loba nu ngamang. Tah geus kitu make susu evaporasi ieu teh make tina merek Dairy Chem evaporasina teh. Geus tong dina naonan deui da geus amis ieu oge heueuh ngeunahna mah make kental manis saeutikan eueuh bae lah ieu oge da tadi si jelina teh digulaan jadi rada amis. Simpen we heula ayeuna mah kana kulkas besti da es batu urang teh. Ngarah rada tiis kitu jadi seger di daharna oge. Geus tiis mah ayeuna urang asaan we besti menikot seger ieu teh jigana. Nyaan wacana nyieun sop jeli ti bulan puasa di daharna bulan Sawal teh ieu mah. Aya kalapa saeutik urang hijikeun. Heueuh da bulan puasa